Bismillahirrahmanirrahim. Bimakna yakinil udumi dina bab buat martelakeun makna yakin anu mayang. Berarti yakin teh anu teu mayang aya nu mayang. Walil yakini etap kana yakin salasu halatin ari tilu pirang-pirang tingkah. Yakin teh kabagi tilu. Al yakinul udumu ari yakin anu mayang bil hamzi kalawan make hamzah wa pinusatin ma al lazimu lain al udumu al yakinul lazimu al lazimu anu tetep bil lami kalawan make lam wa wa tahditu yakinul udum al yakinul udumu tegasna yakin anu mayang alaiha dina itu nusho ae ala nushotin tegasna dina salinan eta sifatun sifat asifatu ari sifat eta al ismu ngaran adalu anu nuduhkeun alaba di akhwalid dati kana sawarehna pirang-pirang tingkah dat ka sifatun anu mukakeun lihijabil qalbi kana hahalang hate ai goy batuka tegasna samarna anjeun aya pana uka tegasna panana anjeun anka ti diri anjeun aya an nafsika tegasna ti diri anjeun wa wujudika jeung tina wujud anjeun aya wujud di nafsika tegasna ayana diri anjeun bihi ku Allah la bi ghairihi lain kulian Allah wa pinushotin jeung diterangkeun dina sawarina salinan bil lafzi ghaibatin kalawan lafaz ghaibah wa ghairihima kadinya nya bener lain 60 hiji salah kita tanya kana 58 balik deui anka ti diri anjeun wa wujudika wa wujudin jeung wujud bihi ku Allah ai pana ika tegasna pana anjeun anka ti diri anjeun wa bako ika jeung bakona anjeun bihi ku Allah wa dzalika ta aritu ghaibatuka anka wujuduka bihi eta bi antagiba ku yen samar anjeun kusabab yen samar anjeun anta tegasna anjeun amatina perkara siwahu ta'ala salian Allah ta'ala ai ghairi tegasna lian Allah walil yakini jeung eta tetep kana yakin salah suhalatin ari tilu pirang-pirang tingkah al ula ari kahijina eta bidayatun mimiti ai ibtida'uhu tegasna mimitina itu yakin wasaniha ari kaduana eta tawassutun pertengahan ai wastuhu tegasna pertengahan yakin wasalisu ari katiluna eta nihayatun panungtungan ai intiahu tegasna tungtungna yakin wahia tah ari itu salas eta ala min walin netepan bahasa teh ala min walin netepan kana jalan aya muhasilin tegasna anu ngahasilkeun netepan kana jalan anu ngahasilkeun atawa min walin teh cara netepan kana cara muhasili aya muhasilin tegasna anu ngahasilkeun min walin teh aya makna alat min walin teh atawa cara atawa jalan ngahasilkeun ilmil yakini hiji ilmu yakin wa ainihi jeung ainul yakin wa hakihi jeung hakul yakin jalan hasilna yakin teh aya tilu hiji bidayah dua tawasud tilu nihayah anu bidayah mana ilmul yakin anu pertengahan mana ainul yakin anu nihayah mana hakul yakin ai ilmil yakini tegasna ilmu yakin gitu wa ainul yakini jeung ainul yakin wa hakul yakini jeung hakul yakin awaluha ari kahijina anu tilu ai awalus salasati tegasna ari panggeulan anu tilu wa ari tu awal eta ilmu yakin tegasna ilmu yakin eta qad la yadumu terkadang taramayang naon istiqraruhu tetepna itu yakin fil qalbi lina hate li annahu karna sanitu yakin eta fi jildihi aya dina
dohirna hate dohirna qalbu aya dohirul qalbi tegasna dina dohir hate. Yakin ka Allah teh aya nu tarama yang mana ilmul yakin. Nu yakin ka Allah ladang dalil eta mah yakinna teh tarapati mayang sakapeung kuat, sakapeung teu kuat. Matak ari yakin teh aya nu naik, aya nu turun. Ya, yakin ka Allah teh aya nu turun terus, aya nu naik terus, aya nu naik turun. Nu turun terus munafikin. Nu sok naik sok turun ilmu yakin. Tah ilmu yakin mah sakapeung naik sakapeung turun. Mata kurang sakapeung mah ari keur kuat iman, keur kuat yakin. Kang domba teh paeh, boro-boro domba aing ge paehan bogana dipaehan mah ku Allah. Tenang we. Bicanda-canda domba aing paeh mah untung lain aing nu paeh, domba nu paeh. Keur kuat yakin, tapi keur teu kuat yakin mah. Ceuk pamajikan, Kang, anak hayam leungit hiji, polayong di teangan. Leungit jam 5, kapangi jam 8. Salat maghrib jam 8. Keur teu pati kuat yakin dia ka Allah. Kafitnah ku anak hayam oge. Eta matak sok aya naik, aya turun. Eta teh awamul mukminin. Itu aya naik, aya turun. Itu aya ya cek di dia aya mayang, aya terkadang tara tetep cenah tah laqad la yadumu istiqraruhu fil qalbi. Li annahu karna cenah itu yakin eta pijildihi dina tonggongna hate. Dohrul qalbi teh tonggong hate, dohirna hate. Hati teh aya dohirna, aya tengahna, aya jerona. Mantak dohrul qalbi, wastul qalbi, suwaidaul qalbi disebutna. Tilu hate teh. Anu ilmu yakin mah dina tonggong hate na dohirna. Lamun ainul yakin kabeh jero. Ari ainul yakin kumaha reaksina tina iman ainul tina iman ilmu yakin. Iman ilmu yakin mah yashaduka kurbahu minka. Eta ilmu yakin. Nyaksi anjeun kana yashaduka kurbahu. Nyaksikeun ka anjeun kana deketna Allah ti anjeun. Artina ilmu yakin mah rasa deket jeung Allah. Eta buah tina ilmu yakin. Mah bisa tajalli yashaduka kurbahu minka. Itu definisina. Nyaksikeun itu ilmu yakin ka anjeun kana deketna Allah kurbahu minka ti anjeun. Rasa deket jeung Allah. Pan urang mah tara rasa deket jeung Allah. Boga sawah di Panganaran, ti dieu ka Pangaran 200 kilo, asa deket kana hate. Tapi Allah asa jauh. Asa nu jauh asa deket, ari Allah nu deket asa jauh. Tibalik pan? Tibalik. Lamun rasa teu akur jeung nyata, gering ngaranna. Madahar gula pahit, lain gula nu pahit, letah nu gering. Itu kering aing Allah nu deket asa jauh, ari sawah nu jauh asa deket. Wah, tibalik rasa gering. Itu mun ya lamun jalma anu beunta hatena mah moal kitu. Mun jalan anggeus molongpong, jalan ka Allah kapelong, angkat manah teu titajong. Teu kawas jalma nu lolong. Mun jalma lolong hatena sok tibalik narasana Allah anu pangdeketna tapi rasa pangjauhna. Nah eta luikeun cukup ngawaboleh masa kitu ge bisi era ieu. Waduh aing itu mah ka aing kabeh ngaji teh cenah. Lain ka aing ka santri. Pangheulana guru di mana nyaritakeun ilmu mapatahan diri niatna. Aing mah mapatahan santri, mapatahan sorangan, geuning hareupeun santri ngaraeraeun. Itu aing mapatahan diri kaarep ku santri teh diarah ge lah. Ilmu mah sorangan aing dipake. Matak ajengan makmur aya yo. Ajengan anu eta mah tah ti zaman masantrenna teh aneh.
lamun dahar 10 kilo diasakan kabeh di dahar ngadekul beak kabeh ngan 2 bulan teu dahar. Lamun erek ngala lauk kana balong 2 jam teuleum ari geus meunang 2 tiran tina para muncul. Nyeun pasantren di tengah leuweung geledegan. Lamun ek lempang ke pasantren ka dinya wah kaceurik manten budak anu sieun. Mentak teu loba santrina teh opatan paling. Itu eta ge terapati diwuru. Ek naon cenah sia ka dieu rek ngaji tong ka aing ngaji mah tuh batur loba nu pinter cenah. Aing mah teu bisa naon. Tapi da maksa santri, sok rek maksa mah cicing. Atuh hae aja aing cenah di dieu mah. Boga pamajikan lagi geus kolot 45 tahun. Pakara kawin. Ka babaturan sim kuring awewe di pesantren. Ingat teh saat awewe teh. Wah. Majina pinter. Datang ka kiai, ajengan ayeuna awewe nu katalar jamul jawame. Awewe cenah di dieu mah. Kan we cenah pangkolotna we atuh. Kawin we eta. Cicing di pesantren. Tengah leuweung. Ari ngajina teh jam 2 peuting. Coba santri teu meunang ngageuingkeun. Cakur hidang nyaring sok ngaji hareupeun aing. Ari eueuh mah santri sorangan ngebamblam jam 2. Ngaji. Ngaji jamul jawame jam 2. Ceuk santrina teh ari keur ngobrol pangangguran. Guru kunaon ngaji teh peuting atuh jam atuh lohor cenah. Naon aing da cenah salsena peuting. Atuh abdi kumaha teh dibangan aing rek papatahan sia. Aing mah cenah mapatahan sorangan. Hiji niat ngaderes aing mah kadua mapatahan sorangan. Ari sia teh rayang mah keun mah hantep aing beda butuh. Teu meunang ngageuingkeun. Hei budak ulah digeuingkeun. Sahideungna we. Hari urang mah dieret santri teh bubeus sia cincer. Din ngaji. Da batur mah nu aralus mah ini teh ajengan ek dua anak ge kerencem ngaji. Naon aing mah patahan aing aing. Ilmu patahan santri ieu. Santri rasa dipapatahan syukur. Aing mah moal dipake ilmu ajengan karep teuing ku aing mah arek ieu. Lakuna geuning beda santri jeung ajengan. Mang aing nyontohan kuas kitu. Ingat ceuk mama, rek balik we cing ti Ciawi teh kunaon? Wah ripuh boga santri mah tanggung jawabna. Lamun salah engke abdi kudu tanggung jawab. Ah henteu cenah. Asal ulah sia we contona cenah. Lamun santri goblok cenah gara-gara sia goblok tah maneh guruna. Bener. Ari urangna bener santri ngaco mah lain maneh guruna. Di akhiratna moal nyambung. Sanajan ngaku guru ge teu kapanggiheuan, maneh teh moal kapanggih ku santri-santri nu teu nyambung mah di dunya ayeuna. Salian ti ku murid sodik engke ajengan dek diteangan ku aing sugan we bisa nulungan. Aing salat mahjub ieu teh. Eueuh moal kapanggih. Moal mah kapanggih kecuali ku guru ku murid sodik nu bener tak kakara kaparangi. Itu boleh sangkarek papanginya anaknya nutur-nuturkeun mah papangi. Beda mata likoun fid dunya falaysa likoun ba'dal maut. Kula warga anu liriungan di dunia sanggeus maot teu panggih deui. Nu beda agama. Beda akidah. Itu anak Mu'tazilah ari urang akidah Rasulullah mah papanggih sanggeus maot. Nepi ka akhirat mah papanggih deui jeung anak. Teu kudu ribut. Tapi santri nu nuturkeun ilmu jeung amal mah papanggih engke. Dicoret ku Allah kula warga anu teu nuturkeun ilmu kolotna. Matak al-maghfurlah seseuran tong agul pedah turunan wali mulya sote mun nuturkeun kolotna ari teu nuturkeun mah laisa min ahli kawas Kan'an. Cep Kan'an ge teu dibawa kana parahu ku Nabi Nuh. Ya bunayyar ka amana, ya bunayyar ka ma'ana Kan'an. Cek Nabi Nuh ka dieu jeung bapa urang tumpak parahu, dunia rek dikerem. Kumaha ceuk Kan'an? Aya tangkal kai di gunung bapa abdi marek naik we ka luhur moal milu kana parahu bapa. Ya bunayyar ka ma'ana, kolot atuh Nabi ge geuningan. Ngalas nempuh anak kakalabekan dikerem sadunya tsunami harita. Lain kos di Aceh wungkul, sadunya kakerem. Ancelang-ancelangan parahu Nabi Nuh. Langsung cek Allah, laisa min ahli.
tengah geruan deui. Lamun Nabi Nuh sanggeus Allah ngadawuh laisa min ahlik di geruan kene tikarlap perahu Nabi Nuh lagi. Repeh kajen nyaah ka anak nalangsa we nu aya. Anak teu nuturkeun perjalanan kolot. Teu papanggih deui paeh Kanaan jeung jalma kufur. Moal panggih deui jeung ka ditu. Kapan rek dihisab teu kudu dihisab nu kafir mah. Geus diponis neraka malah nyata-nyat. Keur naon papanggih? Mentak di dunia kiai anu tegas ka anakna lamun rek teu nuturkeun ilmu kolot sia jig mantap ka ditu tong papanggih deui jeung aing nepi ka akhirat. Ah kitu. Keur naon di dunia apa barengan di akhirat mah panggih mah ini teh ayeuna jig. Malah ulah inget wae aing ka sia. Gitu Pak. Kan aneh tuh. Tidak ini tuh mantap jig ka ditu. Jadi ari dina catatan keluarga camat mah aya keneh anak urang. Tapi catatan keluarga di Allah eueuh dicoret ku Allah. Anak 3. Aya 4 deui ieu teh. Nu eta aya istilah katurunan jeung turunan. Urang lain turunan wali ngan ilmu wali turun ka urang. Seperti indung jeung bapak, anak jeung bapak. Isukan bisa ririungan jeung guru anu dituturkeun ilmuna jeung amalna bisa kaos anak reunian di sawarga. Di dunia ngahiji jeung guru, di akhirat reunian di sawarga jeung murid-murid kabeh. Murid sodik mah. Anak teu kabawa, pamajikan teu kabawa teu nuturkeun. Matak ulah agul keturunan. Al-maghfur lah afatoto kabungkul. Kudu nuturkeun ilmu kolot kabawa mulia. Kajen lain turunan tapi aing katurunan daripada turunan teu katurunan. Gitu. Teu kawaris ilmu nanti kolot lu. Libako irrusumi karena tetepna bentuk. Suratil makhlukati tegasna rupa makhluk. Pinadrihi dina paningalina itu si jalma. Ningalina kana dohir. Mun nempo jalma kasep teu kasep jangkung badak nempona ka dinyana. Teu nempo kana hakikatna eta jalma. Eta ilmul yakin. Ningali teh kana dohirul makhluqat. Wal akhironi jeung ari nu akhir 2. Ainul yakini tegasna ainul yakin. Wa hakul yakini jeung hakul yakin. Nah, ilmu yakin jeung nu hakul yakin jeung anu kaduana ta eta da imani anu mayang duanana. Sabitani nu tetep duanana fil qalbina hate zamanan dina zamana layagibu zamanan dina sakabeh zaman layagibu teu samar itu yakin walayazulu jeung teu leungit itu yakin. Lakinil akhiru tatafina ari anu akhir ay hakul yakini tegasna hakul yakin eta adwamu leuwih mayeng. Jadi aya nu teu mayeng, aya nu mayeng, aya nu leuwih mayeng. Minasani tibatan anu kadua. Wa aritu sani eta ainul yakin, ainul yakin. Ari ainul yakin naon? Nu kumaha yakin ainul yakin teh anu reaksina tajalli ka Allah panati makhluk. Jadi layak ledang yakin nu kadua mah yakin anu timbul tina ainul yakin mah matak panati makhluk tajalli ka Allah. Kieu definisina ainul yakin teh. Yashaduka wujudahu li adami. Itu yashaduka wujudahu li adamika bisa gitu ge. Nyaksi anjeun kana wujud Allah sabab makhluk termasuk diri anjeun teu kasaksi ku anjeun. Tajalli ka Allah panati makhluk eta iman ainul yakin. Yakin mah yang ieu mah saus tajalli. Nu tadi mah ilmu yakin caang nate nur akal.
Ainul yakin mah nur sifat Allah. Matak mayang nu tadi mah nur akal. Matak teu mayang. Wa mahaluhu ari tempatna itu akhir. Eta fi dakhilil qalbi dina jero hate. Naon dia? Sir. Aya hakul yakin mah leuwih mayang. Sabab eta mah yakinna dina pangjerona hate. Kumaha ari hakul yakin ya saduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Ya saduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Nyaksi anjeun kana wujudna Allah ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh. Eta hakul yakin. Kana diri mah teu nyaksi ayana eueuhna ge teu nyaksi. Teu ngabandungan diri kana ayana jeung eueuhna tapi tajalli kana nurdat Allah. Ta ieu nupang mayengna yakin mah. Li annahu karna cenah itu hakul yakin eta musyahadatun musyahadah. Hakul yakin mah epi makomil musyahadati terusna dina makom musyahadah wa huwa tahri itu hakul yakin eta yaksifu terbuka naon asirru sir. Hakul yakin mah nu ningalina sir kana nurdat Allah. Itu ainul yakin mah tajalli kana asma jeung sifat. Ainul yakin mah sir ningali ka alam jabarut. Ainul yakin. Ari hakul yakin mah sir nyaksi kana nurdat Allah di izah di awadna. Nah kitu bahasa sejen teh. Ka ningali ka alam jabarut nyaksi kana sifat ainul yakin. Naik deui rop-rop mustawan kobakosen nepi ka awadna nyaksi kana nurdat Allah di awadna. Ta eta iman hakul yakin. Ai latifatun tegasna lelembutan perkara anu lemas ceuk mah latifah muwaddaatun nu dipernahkeun fil qalbi dina hate karuhi saperti roh fil badani dina badan aya roh lemesna badan roh badagna badan ieu badan aya hate aya ruhna hate naon sir ieu sir alat pikeun nyaksi ka hadrat Allah panglemesna paningali hate wa huwa ari itu sir eta mahalul musahadati tempat musyahadah qalbu mahalul ma'rifah ruhu mahalul mahabbah sirru mahalul musyahadah tempat musyahadah sir tempat mukasyafah ruh tempat makrifat qalbu mata qalbu ruhu sirru makrifat ku qalbu mukasyafah ku ruhu tajalli ku sirru tak gitu kama anna ruha seperti sajana roh eta mahlul mahabbati tempat mahabbah wal qalba seperti saknyana hate itu eta mahlul ma'rifah tempat ma'rifah hate tempat ma'rifah ruh tempat mahabbah sirru tempat musyahadah alat maksudna mah di dieu teh nyaksi ka Allah alatna sir ningali ka malakut alatna ruh itu nyaho ka Allah alatna qalbu. Ah gitu. Wa huwa taritu kasfus sirri eta a'la marotiba pangluhur-luhurna pirang-pirang martabat. Aya darajatil yakini tegasna darajat yakin. Jadi tajallidate pangluhurna darajat yakin.
matak di mana geus tajalli kana nurdat Allah eta sampurna yakin ngan makom can sampurna. Kaya di mana balik deui sanggeus tajalli kana nurdat bari poho ka makhluk ayeuna mah tajalli bari inget ka makhluk sampurna makom sampurna yakin. Umat Kangjeng Rasul ngan ukur nepi ka dinya pangluhur derajat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu narepi ka dinya mah dibatasi ngan 70.000 kali 70.000. Salianti eta mah santrina. Lamun urang teu bisa jadi muqarrabin, sing jadi santri muqarrabin anu bakal menang syafaat ti guru anu narepi ka muqarrabin. Tah gitu. Asalasinu tilu pali ajli dalika mangka karena arah anu geus ditutur. Kun kudu kabuktian anjeun. Anta tegasna anjeun. Ai ija'al tegasna kudu ngajadikeun anjeun yakinaka kana yakin anjeun bisirrika dina sir anjeun ma Allah taala sarta Allah taala pakot tungkul lama agarihi henteu sarta lian Allah. Wa hadzal madkuru ari ieu nu geus ditutur eta min qanil yakini tina ayana yakin bisirika dina sir anjeun ma Allah taala sarta Allah taala. Tah nu bieu diterangkeun teh kitu hakul yakin teh eta teh yakin anu aya dina sir. Jadi yakin anu aya dina qalbu, yakin anu aya dina ruhu, aya yakin anu aya dina siru. Nah gitu pakot tungkul tak amal maka kudu mikir anjeun eta fakar tegasna kudu tafakur anjeun bipikrika pikiran anjeun jayyidan tingkahna anu alus mikirna tadfar maka bakal menang anjeun insyaallah mun gersakeun insyaallah taala Gusti Allah taala bakal hasil anjeun naon nu dimaksud di mana anjeun nyaan tafakur sing bener tafakurna engke ku jalan tafakur bakal naikkeun kana derajat tajalli sanggeus tajalli hasil maksud naon urang wusul ka Allah bil ibadati tasiru asbabir rizqi wa billahi tadlilul aqwan wallahu